Wilujeng enjing barudak sampurasun hidup we ieu urang diajar basa Sunda. Sok buka buku paketna halaman 39 nepikeun ka halaman 41. Tah dina halaman 39 nyaeta bagian A mika weruh kecap rajekan tina Dwi Murni. Pek titinan kalimat ieu dihandap. Tah contohna nu dikotakan eta nu warna pink. Contohna nyaeta bangku. Bangku nu rusak teh kaluarkeun, bangku-bangku nu anyar meuli asupkeun ka kelas. Tah contohna kitu. Terus ku barudak kerjakeun tah. Pigawean kawas contoh di luhur, pigawean dina buku. Ku barudak tulis dina buku atanapi tulis dina buku paketna. Misalkeun contoh nomor 1 kieu ye bangku. Terus dalam ieuna bangku-bangku. Contohna kieu di kelas 3 mung aya bangku-bangku nu butut kaluarkeun ti kelas. Tah contohna kitu. Kerjakeun ku barudak hiji nepi 5 terus buka di halaman 40. Nyaeta halaman 40 nyaeta mika weruh kecap sabalikna. Contohna kieu. Tah dina contoh anu kotakan eta nu warna pink nyaeta contohna indit sama dengan mulang. Kuring indit ka sakola, adina mah kakarek mulang ti sakola. Pigawean kawas contoh di luhur, pigawean dina buku pancen. Dina buku barudak misalkeun ditulis atanapi dikerjakeun dina buku paketna ditulis gitu. Tah misalkeun contohna nomor 1 kieu ye beurang peuting. Ari hudang teh ulah beurang teuing. Terus anu kaduana ari sare ulah peuting teuing. Tah kitu contohna. Sok ku barudak kerjakeun deui hiji nepi 10na. Tah eta kan tos diberi contoh nomor 1 berarti tinggal neruskeun tinu 2 nepikeun ka 10na. Kerjakeun ku barudak dina buku atanapi tulis dina buku paketna. Mun tos beres tugasna kirim ka WA bapaknya lewat japri. Oke, atuh nuhun.